Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorbacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1862 nomor 61. Carpon anu baris kapidangkeun dina dangat ayana nyaeta Peuteuy. Ia kalebat kana kolom pangalaman Dulacis. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos, wilujeng ngadangukeun. Upama aya urang Sunda anu cadu ngadahar peuteuy, teteh lah eta jelema teh teu kabagean nu ngeunah-ngeunah di dunyana. Di akhirat ge duka teuing. Upama aya nu umahku magar teu beuki dumeh era dumeh kaentepan rasa hina diri, teteh lah yen eta jelema teh munapek. Da bawaning ku ngeunah-ngeunahna eta neng peuteuy, Dulacis mah boga kawawuh wanita asing toto. Upama meuli peuteuy teh maka diasaan heula. Lucuna teh bari jeung terangeun deui peuteuy nu seger keneh nu geus layu, nu kolot, nu ngora. Eta teh bari jeung bisaeun ngolahkeunana deui leuwihna ti dibeuleum ku rusuk teh. Aya punjulna pokna ge urang Sunda ngadahar peuteuy jeung peda mani pereumbeun ta bawaning ku nikmat. Coba asaan ngadahar peuteuy jeung kornet beef atanapi daging kornet. Wah, dengan sanggup kumaha bae ge moal aya nu nandingan ngeunahna. Cek Dulacis. Atuh da peuteuy na wungkul geus ngeunah. Daging kornet oge ngeunah nya pantes najan teu dicampurkeun ge ngeunah bae. Ari taeun nyoba-nyoba di imah ngasaan kulu peuteuy dicoelkeun kana daging kornet. Ya Allah, nya bae. Lain pereumbeun ta pibasaeuna ge bawani ngeunah, tapi pepereudeuyan ngan orok kaya sanggup mani ledis saboboko da ngahenggoy mani ngalimad. Aya mitoha rek minta bako ge meni poho nawaran dahar. Rea jelema nyarwakeun peuteuy jeung jengkol dumeh sarua bauna malah nya kitu pada ngahina. Upama henteu rek disebutkeun aya leuwihna ngejek jeung ngahampas ka Mang Engkol teh. Saenyana peuteuy jeung jengkol teh pohara jauhna bedana. Ari cek ilmu botanika mah nu sarua teh ngan dumeh pada henteu seungit, tapi yah di kolong langit mah tampolana puguh eta anu bau nu sok ngeunah teh. Cing saha bau naon deui anu bauna tara ditolih teh dumeh ngeunah. Tapi nah Dulacis teh betutuluyan pidato. Maksud teh rek nyaritakeun nimu peuteuy dua papan tuluy kieu caritana. Hiji mangsa Dulacis aya keperluan ka salah sahiji dayeuh di pagunungan Priangan anu tariis ngareunah teh sok sering dijarug-jug ku para pariwisatawan, cek basa asing mah turis cenah. Lantaran tariis jeung bari hayang terang tegas kaayaan dayeuh, Dulacis jalan-jalan ngahaja. Henteu tumpak naon-naon, ngarah laluasa luak liuk, ngaliekan anu pantes mendapat perhatian. Udar ider, pengangguran sup ka pasar, lain rek barang beuli ngan hayang terang bae. Nu katenjo ti antarana aya nu lampanyat koneng, bangun baleuneur ngareusi, tihang jongkok warung kolontong. Nenjo deui nu betekok hideung tapi aya sari manis, ngan teu aya cangkengan, samangka geus arasak. Ret deui anu nembongkeun huntu, nyerengeh cara anu ngajak seuri, hulu embe paeh dijagal kambing. Aya deui anu camohok, camakplak di bodas-bodas. Geus puguh koneng ge, hayo bae di bodasan, nyaeta kesemek Garut. Nenjo deui anu baradag tagih gul haridung, kumisna mani baplang, lele dina karamba. Aya deui nu lalimit lalu cir teu kumisan teu janggotan, laleneng cara Arjuna, hanjaka rea pitakna, kalapa meunang ngabutik. Cindakna malum di pasar, warna-warni nu katingal. Di lebah anu tepati rame, Dulacis bet nenjo peuteuy dua papan di talian dirampidkeun. Kawasna mah peuteuy murag tina rinjing nu balanja. Baleuneur pisan peuteuy kolot barolotot, gagangna parondok
nandakeun peuteuy hade. Manglebarkeun ku nu leungiteun, ku Dulacis dipulung, tuluy luwak lieu, ngaliekan bari ngira-ngira balanjaan saha. Ingetan arek disusulkeun, da moal henteu leungiteun anu meulina, mangkaning peuteuy teh meuni daremplon bawaning montok. Nanyakeun ka padagang sawo sugan terang peuteuy saha, ari jawabna, "Panginten itu ibu nu raksukan koneng, tadi ngageuleus sawo di dieu, balanjana oge rarebo." Dulacis culangeuk kalebah tunjukna mang sawo, nya katenjo aya istri ginding di baju koneng mengkol ka katuhu. Ku Dulacis sirikna henteu diudag, disusul. Sasatna mah ngahaja dipegat di lebah liliwatanana. Leuh, eta mah geuning mojang priangan tulen. Pantes lamun eusi kabupaten ge. Cek Dulacis sabalakana. "Pangapunten, ieu abdi nimu peuteuy manawi balanjaan enden murag." Istri teh kaciri kaget, rada lila mencerong ka Dulacis. Pok ngajawab, "Dan teu meser peuteuy abdi mah, teu beuki-beuki acan, tuluy malengos." Ku Dulacis dimaklum, tangtuna ge eraeun, ditanya ku nu anyar pinanggih di tengah pasar, bari ngasong-ngasong peuteuy. Dulacis lain ambek tapi kayungyun. Eta deui make ngabohong kawaslin ka kolot, magar teu beuki-beuki acan, heuheuy deuh. Nu geulis ngabeng beos siga-siga anu sieuneun ku Dulacis teh, tapi keun bae ka harti ieu, pantes kitu ge. Rada lila Dulacis ngahulang mikiran peuteuy meunang nimu. Jol ingetan rek kukurilingan sakedeung di pasar. Unggal anu di baju koneng rek ditanya sugan leungiteun peuteuy. Tapi, bet kawas nu gelo. Sosial ge ari kitu-kitu teuing mah. Ku Pamulyadi matak diseung-seurikeun. Salah-salah Dulacis teh ditarewak, dikirimkeun ka Bogor. Balik bae atuh. Nya, balik bari sajajalan ngageremet mikiran peuteuy anu diasupkeun kana pesak calana. Duka kumaha atuh, bet ngerasa lebar ari rek dipiceun mah. Didikeun ka anu kacicingan asa kurang hade, bisi aya sangkaan nu lain-lain. Mere peuteuy dua papan teu pupuguh, najan diterangkeun asal muasalna oge. Ari ngareret ka katuhu bet aya rumah makan lezat. Geus ngadenge tadi peuting ti pribumi yen kadinya teh sok rea pariwisatawan anu ngahaja ngadondahar kaolahan Indonesia. Anu laris teh cenah gado-gado, sate jeung sangu goreng. Pangapunten ka Pa Salmun sareng Pa Buldan henteu nyebat goreng sangu. Aneh bet siga anu ngalengkah ku maneh. Indung suku teh bet nuju ka rumah makan lezat. Ongkoh keur isuk tadi ngan ukur disasarap ku beuleum ulen jeung dengdeng. Nya kaharti lamun kabeurangnakeun nagih eusi teh. Ari abus ka rumah makan pasang peta teh modern pisan. Cenah mah nurutan di Amerika. Dumeh anak nu boga rumah makan kungsi sababaraha taun nyaba ka Uncle Sam. Tapi terus terang bae, ari cek rarasaan Dulacis mah bet deket-deket kana siga krug. Nya eta pub atawa pot house anu sok diparake nginum ku koboy-koboy dina film teh. Anu pasti bae, sup kadinya teh henteu aya suasana Sunda. Para palayan, boh awewe, boh lalaki marake saragam, tapi aya nu gobrah teuing, aya nu merecet bawaning sereg, sawareh aya nu siga pohoeun nyeuseum. Digigir ngaberendel daftar kadaharan, ari dibaca betrereana mah kaolahan barat bae. Neangan peuteuy jeung jengkol mah dioboran ku patromak oge teu mendak. Minangka nyaan Indonesia teh aya sate, gado-gado, nasi goreng, mie jeung soto. Kitu sote upama bakmi jeung soto rek diasupkeun kana kaolahan Indonesia, da asalna mah ti sisi walungan yang sekiang. Pelayan ngasongan buku pasakan, maksudna supaya Dulacis bisa jongjon milih dahareun bari diuk dina kursi. Ulah ngabadega ngilikan papan kitu, Dulacis gek diuk yang hareupan meja tuluy mesen dahareun. Sabot pelayan ka jero rek ngaladenan Dulacis mah teu taha-taha ngaluarkeun peuteuy meunang nimu teh kusiwel dipesakan. Sikina anu baroloto teh meuni raceleng dina meja. Ki pelayan anu datang mawa pesenan Dulacis ngan sirikna henteu nepi ka ngajol bawaning kageteun. Barang nenjo peuteuy balatak dina meja teh, sajongjongan mah manehna henteu bisa ngomong. Rek nyarek teu wani, rek ngaheugkeun piraku. Gawena olohok bari ngusapan ti koro neureyan ciduh bawaning kasima.
Kudu lacis dipencrong bari imut serta tonggoy mesekan peteuy. Cek dulacis kanu kasima. Entong rewas-rewas aturanan ka dieu nu gaduh ieu rumah makan. Aya badamikeun kitu. Sanggeus nendenan pesenan dulacis dina meja, palayan teh asup deui bari gogodeg, tuluy ngareret ka dulacis bari nyabak tarangna. Kudu lacis ukur di bawah seuri bari ngahuapkeun siki peteuy, digegel teh mending ngabeletok bawaning bener. Datang nu boga restoran teh, dulacis mah tonggoy bae dahar karo peteuy teh. Kanu boga rumah makan ukur ngareret bari ngomong. Calik ye, aya piceriawaseun anu baris nguntungkeun ka ayi. Omongna kitu bari nyodorkeun karcis ngaran. Nu boga rumah makan sing horeng langganan majalah Mangle anu satia pisan. Malah salah saurang ti antara pamuda dulacis, gelenyu manehna imut, gek diuk dina kursi digigireun. Anu tadi narek ambek malah bangun rek nyarekan teh, tuluyna asup kana paribasa anjing udag datang depa. Mimitina kudu lacis dipuji kaolahanana, sidik meuni meber irungna atoheun. Tuluy dipuji pasang petana rumah makan, irungna tina meber jadi bekah, bibirna aya juruan, imut bunga. Tuluy dipuji usahana mikat para pariwisatawan ku kadaharan, beungeutna bray-brayan siga tambah sinar bawaning ku atoh. Tapi cek dulacis satuluyna, eta para turis daratangna ka dieu teh lain rek ngaradon dahar, ngaradon sare di hotel-hotelna bae, tapi bari hayangeun terang ka Indonesiaan. Di antarana hayangeun ngarasakeun dalahar dina suasana kasundaan. Cobi ku aya hal eta ditarekahan anu tangtos bae dangdosan para pelayan sing sarwa Sunda. Upami perlu sinamaridang, lalakina dibendo, dijas tutup, disarung poleng beureum garutan, awewena dangdanan mojang priangan, dekorasi digentos ku kasundaan. Upamina bae tembok teh dicet direka bilik imah Sunda, gambar-gambar ulah film star Amerika, tapi seniwati Sunda. Upamana nu ngibing serimpi atawa topeng nu dibuat nu keur ngisikan di pancuran, budak angon dina tonggong munding, atanapi naon bae sarwa Sunda. Taplak meja ganti ku batik supaya nyumponan kana bodasna tapelaken. Tiluhurna ditilaman ku kain plastik bodas. Radio ulah lagu-lagu barat nanging paparin lagu Sunda atanapi Indonesia. Katuanganana tah eta margina akang ngahaja ngabantun peteuy teh, cek dulacis siga nu heueuh ngahaja. Ulah asa-asa masang merek ngajeblag Indonesian Original Meal Dozen Hot. Teras daftarna sangu bodas pulen, pais lauk emas, goreng peteuy make ati, atawa kulub peteuy dipurulukan peda, lalabna asupan coel saus tomat, angeuna haseum make kulub daging, bibilasna cau raja cere. Nu boga restoran teh ingguk-inggukan ngadengekeun advis perdio ti dulacis teh tuluy nempas. Nah kinten-kintena pajong eta teh dulacis rikat nakis har ari aji mah, atau eta mah gumantung kana reklame, contona urang kana Coca-Cola, apan awitna mah teu aya nu bekieun, nanging kudaya reklame mah akang ge ayeuna teh make kabita hayang nginumna. Nu boga rumah makan ngojengkang tuluy harewos kapalayan sing horeng menta Coca-Cola pikeun dulacis. Kungsi debat malah aya replik jeung duplik antara dulacis jeung nu boga rumah makan teh, tapi putusanana manehna arek nyoba-nyoba ngajalankeun pituah dulacis sarta nedahi bar jiadna. Samarukna ari jiad dulacis teh mati. Anggesanana pisan tina eta konferensi dulacis dahar nginum teh henteu kudu mayar, malah pokna upami keur sarurumpaheun calik deui ka dieu mangga iraha bae diantos tuang daot saaya-aya. Kudu lacis dimuhunkeun matak bungah deui, dumeh dulacis balik teh dijajabkeun kana mobilna sarta dibahanan kueh donat sakantong. Wah, gara-gara nimu peteuy jeung penebus dipangbalengoskeun kuno di baju koneng teh. Jadi balaka tik-trik balaka comrang, beteung mutik trik berkat menang. Es tuning ladang dagang wadul teh nyaan eta mah. Tapi tobat ka pangeran teu pisan-pisan niat nipu. 3 bulan ti harita dulacis kabeneran pareng ngahaja nyimpang deui ka rumah makan lejat teh. Pasang petana geus beda.
persis sakumaha papatah dulacis. Malah dina papan hareup ngajeblag ku aksara segede-gede leungeun soteh leungeun orok dipasang merek Indonesian Original Milk Doesn't Hot. Sabada dahar nginum percuma, ari balik jabati di bahanan tingkem teh dikeupelan duit deui meni 1.000 rupiah. Dulacis kitu-kitu teuing mah bet asa disungkun tuluy ngepeskeun. Tapi ceuk nu boga rumah makan teh ieu mah sanes persenan sanes sadia nanging kauntungan Kang Dulacis. Secara andil hawar ieu rumah makan baruk ceuk Dulacis bari olohok. Yaktos tembalna emut keneh 3 sasi kapangker apan Kang Dulacis teh maparin advis karayi. Tah eta teh dijalankeun hasilna pohara nyugemakeunana estuning tebih tina sangkaan sakedap deui ge rumah makan teh kapaksa kedah diagengan da sakapeung masok menihorin usih ku para pariwisatawan anu haroyongeun dahar Sunda teh. Kuninga kumaha nyebatna kana kulupet teh, kumaha nyebutna teh kulupotoy. Tamat cenah pamirsa. Sakitu anu tiasa kapiatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.